Al-hikayatu al-hadiyata asyrata. Al-hikayatu ari carita. Agin mana agin? Tiwarannya nak kita enggak, kalahnya nak kita di pasihan. Al-hikayatu ari carita al-hadiyata asyrata anu ka-11. Al-hadiyata asyrata anu ka-11 eta fil jiddi dina bersungguh-sungguh. Fil jiddi dina bersungguh-sungguh bitolabil ilmi kalawan milari ilmu. Ba'da kasril qalbi sabadana patah hati. Sabadana patah hati. Nya bahasa namanya bobos na hate. Kasri kan bobos. Potong na hate. Patah na hate. Kana ayah saha al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kana ayah saha al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Etama indahu henteu aya eta disandingeuna Habib. Eta henteu aya eta disandingeuna Habib. Jadi khobarna aya dua. Hiji khobarna kana, hiji khobar muqaddam. Ilmun ari ilmu, nah eta khobarna eta. Jadi khobarna aya dua. Agi nyanda kitab nu teu aya sampulan. Oh ayahnya. Ya, dan pilih tilasan karunya ka agi. Wakana jeung aya naon sababu tolabihi sababna milari ilmuna Habib. Sababna milarina ilmuna Habib lil ilmi kana ilmu eta annahu sa'nyana Habib eta khotoba ngalamar saha Habib. Eta khotoba ngalamar saha Habib bintal Habibi Muhammad bin Qutban ka putrina Habib Muhammad bin Qutban. Habib melamar Syarifah. Kalau laki-laki Habib, kalau perempuan Syarifah. Saripin deui wae. Syarifah. Pakola mangka ngucap saha Habib Muhammad bin Qutban. Kade Habib Muhammad bin Qutban jeung Habib Muhammad bin Husain. Ari Habib Muhammad bin Husain mantu, Habib Muhammad bin Qutban mertua. Adanya beda. Eta rujukna dibentenkeun. Pakola mangka ngucap saha Habib Muhammad bin Qutban. Lagu ka Habib Muhammad bin Husain. Ada ulah lieur. La uzawiju teu moal nikahkeun kuring. Moal nikahkeun kuring. Ibnati ka anak awewe kuring. Ala rajulin luhureun lalaki. Amiyin anu awam atana ti bodoh.
Wal Habibu Muhammadun ari Habib Muhammad bin Qutban. Hada tegesna Habib Muhammad bin Qutban. Hada tegesna Habib Muhammad bin Qutban. Eta ma takalama teu nyarios saha Habib Muhammad bin Qutban. Eta teu nyarios saha Habib Muhammad bin Qutban. Wa maksuduhu halna ari maksudna itu Habib Muhammad bin Qutban. Halna ari maksudna Habib Muhammad bin Qutban eta at-ta'yiru ngahina bal maksuduhu balik ari maksudna Habib Muhammad bin Qutban. Balik ari maksudna Habib Muhammad bin Qutban eta an-nasyiqu mere semangat. Jadi harus bersemangat sama mere semangat. Lahu ka Habib Muhammad bin Husain. Lahu ka Habib Muhammad bin Husain. Li thalabil ilmi kana milare ilmu. Falamma sami'a mangkadina samangsana ngadang hadhil maqalata kana ieu ucapan saha al-Habibu Muhammadun al-Habsyi, Habib Muhammad al-Habsyi. Zahaba mangka indih saha Habib Muhammad bin Husain atau al-Habsyi eta indihna. Zahaba mangka indih saha Habib Muhammad bin Husain atau Muhammad al-Habsyi. Wa talaba jeung milari saha Habib Muhammad bin Husain. Jeung milari saha Habib Muhammad bin Husain al-ilma kana ilmu. Pakoda mangka nyandak saha Habib Muhammad bin Husain. Mangka nyandak saha Habib Muhammad bin Husain kasiron kana perkara anu loba. Kasiron kana perkara anu loba. Minal ulumi dina pirang-pirang ilmu. Mina tafsiri tina ilmu tafsir. Wal hadisi jeung ilmu hadis. Wal fikhi jeung ilmu fikih. Wa ilmil adabi jeung ilmu adab. Wa ghairi dzalika jeung liana itu tafsir ila akhiri. Wa ghairi dzalika jeung liana itu tafsir ila akhiri. Wa balagha jeung dugi saha Habib Muhammad bin Husain. Jeung dugi saha Habib Muhammad bin Husain mablaghon kana darajat. Mablaghon kana darajat aziman anu agung. Fil ilmi dina ilmu. Hatta soro sehingga jadi saha Habib Muhammad bin Husain sehingga jadi saha Habib Muhammad bin Husain eta muftian jalmi anu mere fatwa mere hukum. Eta muftian jalma anu mere fatwa fil Hijazi di negara Hijaz. Wa aqada jeung nyandak anhu ti Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi
saha Al Habib Muhammad bin Qutban, Habib Muhammad bin Qutban, ilmal alati kana ilmu alat, Tuhfatul Asyraf, halaman juz 2 halaman 105. Kana ayat naon sabab ijtihadi Syekhul Islami Zakaria Al-Ansori, sababna bersungguh-sungguhna Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansori, eta annahu sa'nyana Syekh Islam Zakaria Al-Ansori eta dakhala asub saha Syekh Islam, eta dakhala asub saha Syekh Islam ila Jami'il Azhari kan ka Universitas Al-Azhar, ka Universitas Al-Azhar fi Misra dina negara Mesir. Wa kanat jeung aya eta lagu kagaduhan Syekh Islam naon amamatun sorban, naon amamatun sorban kabiratun amalun, faqala mangkang ucap saha wahidun hiji jalmi mustahzian halna seri ngecek, seri ngecek, seri koneng. Sanajan kuasna teu koneng tapi lamun seri nambari ngecek seri koneng. Kayak dicontohan gua. Ulah seri ayeuna. Disingkat seri. Dakhala kana lafal dakhala asub saha Syekhul Islami guruna umat Islam, guruna Islam, saha Syekhul Islami Syekh Islam, guru agama Islam. Fawaqat mangka tumiba nawan al kalimatu kalimat minhu tiwahidun mauqian kana tempat tumiba wa halafa jeung sumpah saha Syekh Islam annahu kana sanyana Syekh Islam eta layak ruju mual kaluar saha Syekh Islam minal jami'i di universitas hatta yun'a sehingga diundang atau disauran saha Syekh Islam, disauran atau dijulukan saha Syekh Islam Syekhul Islami kana ngaran Syekh Islam au yamuta atawa sehingga maut saha Syekh Islam atawa sehingga maut saha Syekh Islam fa'akaba mangka tekun saha Syekh Islam ala talabil ilmi luhuran milari ilmu wasyaroka jeung
babarengan saha Syekh Islam fi kulli ilmin dina tiap-tiap ilmu. Diambil dina kitab Kunuzus Sa'adah halaman 412. Ini sareng piro sok nempelnya lebar. Teu nyana kitab deui salian teh ieu. Ngawas we ngiringnya. Komisi mah tah aya waktu. Ngawas ngiring ngawas. Jadi lebar me kekengingan seueur. Sabar. Hikayah anu ka-11 bersungguh-sungguh mencari ilmu saatosna si eta santri teh ngarasa nyeri hate, patah hati, sakit hati. Jadi kadang-kadang sakit hati itu bermanfaat. Kecewa, sakit hati eta bermanfaat supaya orang bangkit. Galau wae ayo galau. Ayo we satu galau deui Aya cerita Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Anjeunna teu gaduh ilmu. Habib ge sami ketika teu masantren mah nya. Teu gaduh ilmu. Tapi anjeunna hoyong ngalamar Syarifah putrina Habib Muhammad bin Qutban. Ngalamar ngahitbah ngahitbah ngalamar kadiji silaturahim kaduana sarari urang kita sauna di parigi aya bidadari tapi walerana ternyata lamaran teh ditolak. Lamaran ditolak, naon alasana? La uzawiju binti ala rajulin amiyin. Kuring mah moal nikahkeun anak kuring jeung jalma nu bodoh. Anak kuring mah bisa alfiah. Ari didinya jurmiah ge bisa misalnya. Naonan. Aya pasantren, aya masjid, lamun teu bisa naon aya kukumaha. Tujuanna naon? Habib Muhammad bin Qutban tujuanna kitu teh lain ngengera, lain mempermalukan. Sok bayangkeun lamun urang ngalamar teh ditolak, atuh erana. Aku ditaruh di mana? Galau we tujuanna. Kamu berbulan puasa ini statusna galau. Contoh status galau. Aduh, jadi lucu nih. Contoh ini status galau. Banyak sekali yang mengajak buka bersama, tapi tidak ada yang mengajak hidup bersama. Berbukalah dengan yang sayang, karena yang manis belum tentu sayang. Tujuanna lain ngengera lain, tapi bal maksuduhu at-tansyitu lahu mitolabil, supaya Habib Muhammad bin Hasbi bin
bin Husain Al-Habsyi teh semangat masantrena gitu jang lamun ujang masantrena bener yo kuring boga domba awewe boga anak moal kasasakeun bakal ka ujangkeun ngan masantrena sih bener ketika ngadang sapertos itu lamarana ditolak aduh nyeri hate ngan kana nyeri hate eta teh langsung anjeunna indit ka pasantren mangka di pasantrenna mempeng lain di pasantren hayu we ngalamun deui ceuri pelarian lain tapi bangkit di pasantren akhirnya belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu adab jeung ilmu anu sanesna sampai-sampai beliau sampai ke derajat anu luhur kiai besar, ulama besar sehingga menjadi mufti di tanah Hijaz sampai-sampai ketika uih pesantren anu kapungkur nolak lamarana Habib Muhammad bin Qutbah belajar ilmu alat ka ajeuna jadi mertua belajar ka menantu hebat eta. Jadi terkadang sakit hati itu bermanfaat supaya urang teh timbul semangat deui. Nya. Semangat deui. Das. Ya, semangatnya apa tah? Jangan patah hati ya. Cerita kedua. Seorang bangkit karena sakit hati. Syekh Islam Zakaria Al-Ansori dihandapna tingali huwa Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansori Abu Yahya faqihun ulama fikih Syafi'i ahli hadis ahli tafsir. Di mana? Di Mesir. Lukiba di Syekhul Islam diberi julukan Syekh Islam. Kana fakiron mu'diman. Fakir segaduna naon. Upami di antara kitab fikihna Fathul Wahab. Seueur ngaran kitabna di antarana kitabna di dinya Al-Ghurarul Bahiyah fi Syarhil Bahjatil Wadiyah. 5 jilid Minhajus Sulam 4 jilid Asnal Matalib Syarah Raudhut Talib seueur deui Adaqul Muqtalah Ghayatul Usul Syarah Lubabul Usul di antarana eta jalma tegaduh. Kenapa dia bisa menjadi Syekh Islam? Syekh Islam itu berarti guru besar umat Islam, guru besar agama Islam, lain guru PAI, guru besar Islam. Beliau masuk ke Universitas Al-Azhar. Kulantaran anjeunna resepna ngangge sorban, pada kebenaran ngangge sorban. Biasa nih satri mosok kaheureuyang. Ajengan. Awas saya ajengan. Kulantaran make sorban. Make kopiah. Pak Haji Tebi. Kulantaran manggena sorban ngagaya apa? Woi. Jadi lainan ngaranna teh. Lain memuji, tapi memuji bari ngahina. Agin, Mas Antena sebelah tahu, agama harus 4 tahun. Abi ge ajar dunia ka Agin, TKAT, ngahina ka Agin. Itu, Agin mah jurbian agak pinter, agak diajarna ka Agin. Nah, eta teh memuji tapi menghina. Eta teh ulah. Awas. Aisyah. Ketika masuk ke universitas aya jalmi anu nyero santri bari seserian. Sering ngece, sering koneng. Moal nyontohan. Sering koneng. Sering koneng apa? Api-api apa? Sering koneng, sering tapi bari ngecek. Seperti Sarina sahanya. Harus sering koneng jadi getanya. Nah,
Sarikonen? Krishna. Nah, Krishna. Nah, Sarikonen. Krishna Sarikonen itu dia. Sarikonen. Oh, cenah aya saya Islam masuk, saya Islam masuk. Ngadang sapertos itu langsung hatena teng. Nyeri hati seketika itu dia bersumpah. Abdi berjanji mual kaluar ti universitas ieu, mual kaluar ti pasantren ieu sampai abdi dijuluki Syekh Islam. Lamun abdi can dijuluki we Syekh Islam dugi ka maot mual kaluar ti pasantren. Jadi orang itu benar gitu. Cek Aging ge. Cek Aging. Sebelum saya hafal Alfiah, saya tidak akan keluar dari Al-Barqah. Sehingga fa'akaba ala thalabil ilmi anjeunna tekun sehingga disebut sebagai Syekh Islam. Nah, kita itu harus punya target. Saur Alfiah, lamun abdi teu acan apal nami abdi nyalira, abdi moal kaluar ti Al-Barqah. Juga abdi teh ngapa teh di subuh abi. Nah, jadi balas dendam terbaik adalah balas dendam terbaik adalah Sarikonen. Balas dendam terbaik adalah sakit hati. Menjadi lebih baik, lebih sukses daripada dia. Rata-rata orang sukses awalnya tina nyeri hati. Dari sakit hati dulu. Jadi lamun dicarekan ulah pundung. Nya. Ulah pundung ngomong lah dalapan geus dua di lalakina pundung. Jadi lamun Ija misalkan dicarekan teh bisa jeung teh aku kuat. Ulah penting tadi dicarekan Andrika mana jadi cangkeng. Wah, ini deui. Ieu caritana rada joran tapi berapa serius? Rada joran. Ulah rame rada jorang rada kayak 18 tahun ke atas. Zakaro nyebut Sa'a Ibnu Ghazi fi hasyatihi dina kitab hasyahna Ibnu Ghazi. Huna dina ieu bab susu keledai. Ulah seuri cek aya. Anal Imam bin Arafata kana sanyana Imam bin Arafah eta istaroko panas atanapi kabakar naon
badana ibna Arafah. Naon mizajuhu suhu badana ibna Arafah. Fi thalabil ilmi dina milari ilmu. Ketika masantren ternyata suhu tubuhna sangat tinggi panas tidak. Wastafrogo jeung seep naon mahul hayati. Wastafrogo jeung seep naon mahul hayati. Cai kahirupan kahuripan di diamat dicium. Berarti dehidrasi, penyakit dehidrasi, kekurangan cairan. Margi teka peser pokari suwit. Watawalada jeung kaluar. Watawalada jeung kaluar fi badanihi dina badana ibna Arafah. Fi badanihi dina badana ibna Arafah. Naon daulin panyakit anu sesah obatna. Panyakit anu sesah obatna. Waza anu nyarios langka. Anu nyarios langka saha al atibbahu pirang-pirang dokter. Penyakit langka obatna langka. Faqala mangka ngucap lahu ka ibna Arafah saha roi suhu kepalana Atibah. Gugedena dokter. Saha roi suhu pemimpina Atibah al-Atibah ta pinggirna. Inna qalbahu sanyana jantungna atawa hatena ibna Arafah. Sanyana hatena atanapi jantungna ibna Arafah. Eta khoroja kaluar. Eta khoroja kaluar naon qalbahu. Eta khoroja kaluar naon qalbahu. Rujuk kana qalbahu keun kelas 7. Menteri nanu kitu kakarang erakeun. Min gilafihi tina tutupna qalbahu. Min gilafihi tina tutupna qalbahu. Berarti naonnya penyakit jantung. Wasoro jeung jadi naon qalbahu. Jeung jadi naon qalbahu fi ghayati dukfi dina puncakna lemah. Dina puncakna lemah. Kakol bisobi seperti hatena budak leutik. Palayali kumangka henteu pantes tepatut bihi kalawan ibna Arafata Imam ibna Arafata minal aghdiyati tina pirang-pirang dahareun. Tina pirang-pirang dahareun naon illa alqaha angin pang lembut-lembutna al aghdiyah. Naon illa alqaha angin pang lembut-lembutna minal aghdiyati tah seret pinggirna. Wa huwa ari alqafuha tah seret. Wa huwa ari seret. Eta al-labanu susu. Eta al-labanu susu. Alladzi rupana susu. Alladzi rupana susu ja'alahu anu ngajadikeun kana alladzi saha Allahu Gusti Allah ridaan kana dahareun
atfali ka pirang-pirang budak leutik. Bisyarti ayyardi'ahu kalawan syarat yenta nyusu saha Ibnu Arafah kana laban. Kalawan syarat yenta nyusu saha Ibnu Arafah kana laban. Bifihi kalawan bahamna Ibnu Arafah. Minas sadi tina pentil susu. Minas sadi tina pentil susu. Aduh. Mun disensor mah bacil. Kuha angku ari leuwih manfaat-manfaatna laban. Ari leuwih manfaat-manfaatna laban eta labanul atani susu keledai betina. Lain kedelai kan? Keledai lam heula lain dal heula. Susu keledai bikang betina. Summa labanun nisa'i tuluy susuna pirang-pirang awewe. Summa labanul mahzi tuluy susuna embe Jawa. Embe anu nyawatan coklat teman. Pakariha mangka teresep. Pakariha mangka teresep saha Ibnu Arafah Ibnu Arafah. Labanal atani kana susu keledai. Kana susu keledai. Istiqzazan karana gila atau geuleuh jariji garila manya jalma nyusu ka keledai. Watawarruan jeung hati-hati. Watawarruan jeung hati-hati atana piwirahi lima karana perkara fihi anu tetep eta dina labanil atan tak pinggirna labanal atan minal khilafi ari perbedaan ulama. Wataroka jeung ninggalkeun saha Ibnu Arafah. Labanal ma'zi kana susu embe. Li annahu karana saenyana labanal ma'zi karana saenyana sret eta fit darajati dina pangkat asalisati anu katujuh. Wahtaro jeung milih saha Ibnu Arafah. Wahtaro jeung milih saha Ibnu Arafah labanan nisa'i kana susuna pirang-pirang awewe. Pakola mangka ngucap lahu ka Ibnu Arafah saha at-tabibu dokter. Anfa'u albanihinna ari pang bermanfaat-manfaatna pirang-pirang susuna nisa. Ari pang bermanfaatna pirang-pirang susuna nisa. Eta labanul mar'ati susuna awewe. Asam rohi anu pirang rambutna. Anu pirang
jismi anu sehat badana, anu sehat badana, al mudminati anu ngalanggengkeun, anu ngalanggengkeun aklal lahmi kana dahar daging, aklal lahmi kana ngadahar daging. Pasta jaro mangka nyewa saha Ibna Arafah arba'an niswatin ka opat pirang-pirang awewe. Min nisa'il qasobina ti pirang-pirang awewe tukang jagal, tukang muncit, awak ngegelede, mengurang rewel banti. Pakana mangka aya saha Ibnu Arafah eta yardohunna nyusu saha Ibnu Arafah ka arba'an niswatin, nyusu saha Ibnu Arafah ka arba'an niswatin. Wa butufiro jeung dihampura naon zalika itu yardohunna, tapi pinggirna naon zalika itu yardohunna. Wa in kunna sanajan aya saha arba'an niswatin, wa in kunna sanajan aya saha arba'un niswatin atawa nisa eta ajnabiyatin pirang-pirang awewe dengan itu lain dengan sangu lain seperti di daerah wetan. Pirang-pirang awewe anu teu tunggal mahram lah gitu, awewe sejen. Lima kali darurati karana tempatna darurat, karana panggonana atau tempatna darurat. Fasyafahu mangka ngadamangkeun ka itu Ibnu Arafah saha Allahu Gusti Allah. Diambil dina kitab Al-Qadrusati halaman ke-81. Trisna terangkeun. Hari pembahasan kieu mah sebelum diterangkeun geus kahartos. Pomok apa geus mah? Ibnu Arafah sakit ketika masantren, sakit panas sehingga berpengaruh karena jantung, lemah jantung. Muntara zaman ayeuna mah aya jantung nate di naon ngaranna teh? Ditambah alih-alih ya, kawas selang alih diasupkeun. Cangkok, bener Abang. Bukan yang kedua, bener cangkok. Aya jantung karena jantungna lemah, akhirnya sampai kondisi tubuhna mengkhawatirkan. Saur dokter teh ieu teh penyakit langki anu susah sekali obatna. Maka ieu kaasupna darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ketika dalam keadaan darurat maka perkara nu diharamkeun boleh. Contoh urang di leuweung, hese kali itu ka dieu milarin mamun, teu aya mamun dilalahna di rumpun awi aya nu krok anu kitu. Babi gogok gitu. Boleh dimakan. Tapi ngamamna mung dijadi bogong buri. Tapi mamna saalit wae sekadar bisa jadi tanaga. Aya orai, tanda oraina. Paehan. Imam tapi ulah sadayana sakadar kemampuan, kadar kakuatan tadi. Eta lamun darurat, rugi ka lamun teman bisa. Nah kayaan Ibnu Arafah ge kieu, saur dokter diponis ini penyakit langka yang sulit sekali obatnya. Jangan katurun mah corona teh ya. Nah. Akhirnya makanan pun harus dipilih.
maka harus makanan yang lembut-lembut, tidak boleh yang kasar-kasar. Bahkan bubur pun jangan. Akhirnya sahur dokter ini makanannya harus susu. Harus makan susu. Susu pikeun budak leutik. Lain susu Indomil. SGM. Harus minum susu supaya kondisi tubuhnya bisa bagus. Sahur dokternya disarankan kieu, upami bade nyusu kudu susu nu asli. Dan Ibnu Arafah kudu nyusu nyalira. Tekenging susu kaleng, susu sachet emang baheula mah teu aya. Atawa susu geus diperes, dicandak make botol dipastikan tidak boleh. Jadi musai Ibnu Arafah itu harus nyusu dari sumberna. Jeung paling mujarabna susu, sahur dokterna kahiji susu keledai. Keledai itu kuda anu leutik, sok diangge pinggirna babawaan. Lain kuda keledai. Pangalusna eta kahiji sahur dokter teh. Nu kadua susuna awewe. Nu katilu susu embe. Susu embe. Eta obatna. Ibnu Arafah ayeuna dipiwalang nyusu ka keledai alieumeun. Jadi jik manya can abi ajul-ajulan handapeun keledai nyusu alieumeun. Disuruh nyusu ka embe aliem. Margi naon susu embe kaasupna derajat anu paling rendah. Lamun obat teh obat paling rendah. Jadi lamun damang teh kemungkinan teu damang, kurang mujarab. Akhirna dengan terpaksa Ibnu Arafah lah wios we abi mah susu awewe we. Nu aya we. Ngan kade Ibnu Arafah itu seorang ulama, nyusu ka awewe lain bener-bener hayang nyusu, tapi hayang damang karena darurat. Lamun teu nyusu maot ulah kieu ulah gerek nyaman euy. Ulah. Wan aya mah loba cenah di jalan ge. Di warung remang-remang. Ulah. Sahur dokter. Gas ayeuna susu awewe. Ngan susu awewena perempuan harus dipilih dulu perempuan yang seperti apa. Hiji awewena kudu awewe anu rambutna pirang. Yo teuy. Rambutna pirang berarti lamun rambutna pirang orang Indonesia mah teh pirangnya. Bule. Hiji nu rambutna pirang, nu kadua nu sehat badanna. Nu kuat tukang olahraga. Tukang asuh, tukang ka sawah, tukang moren. Tukang ngagawe dodo. Atawa atlet angkat besi. Kan aya awe atlet besi timpul dakal. Jadi lamun istri, lamun suamina lain atlet karunya eta mah. Jadi seksi. Beak we dipeuretan. Anu sehat, anu emangna emang daging. Jigana orang Indonesia mah tasuk kriteria orang luar negeri. Emangna daging. Tujuannya supaya apa? Karena sehat mesti disunat ge. Akhirnya Ibnu Arafah nyewa opat awewe. Opat awewe disewa awewe anu tukang jagal. Jagal itu tukang mencit.
Ayah itu jangan kapungkur aja. Tukang mencit domba atau tukang mencit manusia kisos seperti kisos. Kan baradang awakna tuh mainnya jauh mah tukang jagal awewe. Tawanya kau bedog nanti. Itu berapa kan iyo? Mencit mah. Mainnya mencit domba kawas deretan bawang. Tanah kan harus kuat. Minimal bawa poin yang pernah barbel kayak gitu. Tenang. Bawa poin. Senang lagi sedang sehat. Lain pikiran. Nyewa obat awewe anu tukang jaga. Awakna sehat, rambutna pirang, makanna daging, badannya sehat. Sewa, nah, boleh nggak? Boleh. Misalkan kurang oke sukan, ngagampan putra, misalkan ayah hiji anak anu indungna ke ayah, nyewa supaya disusuan ke hiji istri bisa bisa. Susuan. Nah, muntah menang di sewa mah, lamun jam disusuan bapana ya kamu akhirnya waktu firadalik keadaan seperti itu kan tidak boleh menurut hukum Islam, tapi karena darurat itu diperbolehkan. Dan ketika sudah minum susu cap nona sudah gagal sehat damai. Makanya kurang suka pamitos rumah tanggi selagi air susu ibu masih ada, asina masih keluar, pakai asin. Ulah babayaan pakai susu rumah. Susu paling sehat susu. Ulah pakai susu sapi. Kayak jadi anak sapi. Kayak jadi nak kau sapi, buffalo, kerbau. Kau sapi bapak lu kerbau. Upami tepaham teruskeun ka Misriani we. Kau itu bahasa Inggris. Bapak lu Buffalo. Eta ceritana. Ieu mulai diceritakeun nun ieu mah. Carita tentang enjing naritakeun tentang santri anu malas tah. Enjing ngaraos sadaya. Malas nawas enjing nya. Malu bisa saya tidak sadaya malas age malas jadi ngawas. Me hafal Quran mah. Wow.